kejadian tahun 2002 di komunitas orang para pedagang tersebarnya geus mulai rajin ngaji ngaji mingguan ke Cilongok Abah Uci ngan kula pribadi encan ngalaman etanya maksudna can pernah ngaji ke Cilongok tapi budak geus ngarajakan bae ya ngarajakan bae euy cenah ngaji ke Cilongok dia cenah mantep cenah kayak semacam punya daya magis gitu. Menarik. Lain, jadi aya semacam dorongan gitunya, dorongan di hati teh merenya sanggeusna urang lamun misal urang ngaji ka dinya eta kahiji urang kana salat. Jadi seolah-olah nafsu bae gitu. Anu kaduana kana usaha. Lancar cenah ini gitu. Cek nu dagang teh nya, urang ngadengekeun bae gitu nya. Ngan hiji waktu eta penting tah malam minggu aya nu ka imah budak ngaranna si Dudung jeung si Bewok esuk mah cenah wayahna ngaji we cenah yuk ka ditu ka Cilongok kurang berangkat cenah aya si Dudung jeung si Bewok mah geus biasa ka ditu eta si Bewok we nu gawe di pabrik bae ge cenah ngarasa diuntungkeun eta gua sering ngaji ka Cilongok eta nya di samping misalna semangat salat aya meureun perubahan tah karir manehna di perusahaan eta aya si Dudung mah ieu usahana limbah lancar cenah limbah eta saprak ngaji kadinya lancar perusahaan limbah eta bari jeung rada kapaksa urang berangkat poe minggu isuk-isuk ya cek budak geus nanya hayang mudag bisa urang diuk di jero majelisna bae eta kudu tas subuh langsung berangkat tas salat subuh ngomong batur manu jauh sholat subuh ngabelan langsung di Cilongok bareng sholat subuh berjamaah gitu nya nyampe orang singkat cerita ka ditu ka Cilongok tiluan samemeh pengajian aya sesi salaman heula jeung Abuya Ucinya alhamdulillah orang sempet salamannya gitu eta jelema nu rebutan salaman ngarebu lain 100 200 ribuan jelema urang beres salaman langsung ke majelis langsung diuk di majelis gitunya ari Abah Uci mah kur dirumung keneh ngaran jelema ribuan ieu nya tah pada waktu harita tah urang geus diuk dihareupeun di jero majelis Abah Uci di ditu masih dirumung keneh urang ngobrol ieu nya harita keur dagang baso emang finansial keur puntak pantok finansial eta harita cek kula kieu sabenerna madak aing keur rarieur teh si Rahma teu boga duit sakali biasa ngaranna proses nya orang proses kahirupan keur puntak pantau eta babaturan si Dudung otakna otak limbah kan encer dia mah cenah pusing-pusing amat cenah tenang we sih ke cenah balik ngaji cenah jual tuh cenah boga aki urut ge lain di imah sering ka imah neuleum meureun urang boga aki urut 2 di ruang tamunya jual we cenah kana aing eta aki urut boga cenah dia duit geus we singkat caritanya ngobrol anggeus urang Abah Uci datang ti jauh teh nya langsung kana podium eta geus teu loba basa-basi dia langsung ila hadaratin Nabiil Mustofa gitu nya wah macai hadoro biasa full hadoro anggeus hadoro neni eta urang bingung eta kaget sekaligus isin eta neni tanpa diduga genya tanpa diduga sama sekali ke orang satu kalimat simple kalimatna nu diucapkeun ka Abah Uci ngomongna kieu cenah ya zaman kiwari ulahna naon aki laku cenah sakitu eta jauh tina konteks sebenarnya masalahna pokok bahasan harita bab munakahat bab nikah sanggeus ngomong gitu asup kana ceramah biasa henteu ngabahas aki deui seolah-olah kan aya pesan moral ka urang lamun rek ngaji ka dieu pohokeun masalah dunya meureun kira-kira atau urang ngobrolkeun aki maena jauh kene di ditu kene kunaon barang datang-datang gitu ulahna naon zaman kuari mah aki laku cenah